Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda kelas 4. Dina dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan kalimah pananya. Naon sih anu dimaksud kalimah pananya teh? Ku hideuk mangga ditingali contona dina halaman 50. Nah, kalimah pananya teh nyaeta kalimah anu eusina nanyakeun hiji hal. Ciri tina kalimah pananya teh dua. Anu kahiji ditungtung kalimahna teh aya tanda tanya. Anu kadua kalimahna ngagunakeun kecap atawa kata tanya. Naon wae kata tanya teh? Tingali urang dina contoh halaman 50. Bagian panyungsi basa. Di dieu aya paguneman anu judulna teh kagiatan bersih. Dina paguneman ieu aya kata atau kecap anu dikandelan nyaeta aya iraha, naon, sabaraha, di mana, saha, naon. Nah, eta teh mangrupakeun kata tanya atau kecap pananya. Ini urang titenan hiji-hiji. Kata iraha hartosna teh kapan, anu nanyakeun waktu. Anu kadua kecap naon hartosna apa, anu nanyakeun sagala hal. Contona kagiatan, kaayaan, jeung sajabana. Anu katilu sabaraha hartosna berapa, anu nanyakeun jumlah. Anu kaopat nyaeta di mana, anu hartosna teh nanyakeun tempat. Anu kalima nyaeta saha hartosna teh siapa, anu nanyakeun orang atawa jalmi. Nah, ayeuna urang cobi kana pancen nu bagian B. Ngalengkepan kalimah pananya. Di dieu aya contoh Imas asli urang Sukabumi. Kumaha ngadamel kalimah pananyana? Di dieu aya contona Imas aslina urang mana. Nah, berarti mana teh mangrupakeun kalimah pananya. Cobinya upami kieu, Imas aslina urang mana? Janten dijawabna teh Imas asli urang Sukabumi. Hiji deui, Burhan keur lalajo menbal. Kalimah pananyana kumaha? Keur lalajo naon Burhan? Naon teh termasuk kalimah pananya. Cobinya keur lalajo naon Burhan? Dijawabna Burhan keur lalajo menbal. Ayeuna pancen hidup di bumi nyaeta ngerjakeun anu bagian B dina halaman 51 aya 10 nomor. Cobinya ku ibu dicontohan heula. Nomor hiji, Nelly meser buku di toko Maribaya. Nah, hidup kumaha carana ngadamel kalimah pananya tina kalimah ieu. Jadi atas aya kecap tanyana nyata di mana. Berarti kumaha? Di mana Nelly meser buku? Berarti jawabanna harusnya Nelly meser buku di toko Maribaya. Hiji deui. Rosad keur sesepedahan di jalan. Kumaha kalimah pananyana? Keur naon? Titik. Berarti jawabanana keur naon? Rosad di jalan. Rosad keur sesepedahan di jalan. Nah, ke hidup mangga ti nomor hiji dugi nomor 10 dikerjakeun. Jadi dina pancen ieu hidup ngadamel kalimah pananyana teu kedah ngalebetkeun atawa nyeratkeun tokona atawa tempatna sareng kagiatanana. Mung sakitu anu tiasa didugikeun ku ibu. Bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.